Neang rapot tapi teu asup ka sakolaan karena basah kuyup. Nah, jadi caritananya barudak poe ieu aing naik neang rapot tapi cuacana hujan ngecrek eueuh-eureunan ieu mah asli sapoe. Walaupun cuacana hujan tapi di dieu dak aing make wedak heula jeung gincu atuh dak ja isin nya kanu lobaan mah kudu rada glowing saeutik ulah buluk-buluk teuing. Tadi dia ge aing make kerudung dak ja isin ka ibu guru. Tah di dieu aing dak nya pake kostum semaksimal mungkin ieu sesimpel mungkin tapi horenganan daknya musim hujan mah deuleu burunganan ku dararia ieu calana aing kuat geus disingkir-singkirin bae ge atuh datang ka sakolaan mah ngucrak. Atuh aja sakolaanna rada jauh dak tapi ieu aing kudu leumpang bae jakomo kana motor mah ceuk aing mah ripuh jasa. Laju aing ieu ngabebelaan sapayung jeung anak tah leumpang. Laju datang ka sakolaan atuh dak teu ka arah calana aing mah ngucrak alah batan nu mantas ngoyos beh ieu mah jaku heuh cuacana doang kieu burung kadaleu ku dararia nya batur ge ieu kabehan make payung jala leumpang bae ngan aing ieu sarapan heula dak jalaper teu kuat. Tah di dieu ge aing deuleu nya dak heueuh nongkrong beh diuk di luar dak rumah saha aja aing barelok kadaleu ku dararia tuh deuleu baraseuh kuatkeun je barig barelok atuh isin dak heh lengan ka jero mah heh ka guru nya ai ku belok-belok teuing mah. Padahal tadi aing geus meuli lontong haju ieu dak aya padagang lotek atuh meuli deui bae cuaca hujan kieu mah panu hayangna barang dahar bae makana teu laku dak ai kanu ruah rieuh teu mawa duit jah heuh nya ieu beuteung sok kadang mah kekerewukan kitu bae. Tah kabehan ge dak ngaronyok di luar bae emang cuacana nu teu mendukung.